Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang danguri sareng simkuring Mang Nana Nagon. Dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyana hiji jejere cariyos jawara tiluhung hideung. Bagian anu kadalapan dinten ayeuna teh nyebar. Hanca garapan anu katuna waktos wengi kamari tetugikeun ka Ki Mardi sareng Tuan Panerhuk menuju patroli ka tiap lemur nya. Harita teh di lemur Ciheulang kadangu saleutan kuda di tebeh wetan anu nuju muru ka eta lemur tetugikeun ka dinya pamit lepat mah. Bara Sunda di mana we ayana mangaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sinareng lebet dina kolom komentarna mangaturkeun nuhun karena naon rupi perhatosanana itu nyabaraya utamina anu salawasna manco dangukeun kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu mangaturkeun nuhun sakali deui mugi katampi ieu pedaran dongeng teh nyabaraya ti Mang sakedik ageungna sing janten hiburan kanggo baraya Sunda sadayana eta we utamina mah baraya. Tentiasa ngebang berangkeun gitu karena karungsing karudat ati atuh saja dina ti kitu urang teh ari aya dongeng mah panginten anu resep kitu agenya ngaraos kahiburan. Sumaha baraya hanca garapan dongeng Sunda ti Mang ieu sajadi lajengkeun deui ku Mang. Wilujeng ngadangukeun. Di tebeh wetaneun eta lemur jol kadenge siga aya saleutan kuda nu ditalegarkeun muru ka lemur Ciheulang atuh jalema nu keur tarumpak kuda meni caruringha barang ngadenge aya saleutan sorak kuda nu keur muru ka lebah dinyakeun teh teu lapok kadenge Tuan Panerhuk nu keur diuk dina tonggong kudana nyarita ka Ki Mardi keur aya di sagigireun manehna. Ki Mardi, apakah kamu orang dengar ada suara kuda yang sedang berlari menuju ke sini? Cek Tuan Panerhuk bari ngareret ka Ki Mardi. Iya Tuan, saya juga mendengar ada suara kuda yang sedang menuju ke arah sini. Tema Ki Mardi. Baik, sekarang kita harus hati-hati Ki Mardi. Siapa tahu mereka itu anak buahnya Ki Balongwesi yang akan merampok ke kampung kita ini. Cek Tuan Panerhuk bari mencong atau wetan. Iya Tuan, tema Ki Mardi. Ki Mardi ake roji jeung pada baladna pon kitu di Tuan Panerhuk jeung para centengna kabeh geus sariap siaga kaparis minuhan jalan anu aya di jero lemur ning hareup ka tebeh wetan bari jeung geus ngalalugas bedogna anu sawarehna mah teu lila ti harita sora aleutan kuda datang di tebeh wetan teh beuki deukeut ka Ki Mardi jeung pada baturna malah mah tempat caricingna Ki Mardi jeung anu sejenna oge geus katenyong eta aleutan kuda nu ditarunggangan ku jalma teh keur muru ka lebah maranehnakeun. Kalilah ti harita aleutan kuda anu dipimpin ku si Baron beuki deukeut ka Ki Mardi jeung pada baladna nu keur ngahalangan kana jajalaneun maranehna. Sing horeng eta aleutan kuda teh si Baron jeung pada baturna anu dina peuting harita rek ngacaralankeun deui pagaweanana ngadatangan ka tiap lemur utamana mah ka lemur Ciheulang maranehna rek maksa menta upeti ka pangeusi lemurna
Sanggeus si Baraon jeung panabaladna area di hareupeun Tuan Panerhuk jeung batur-baturna reg leutan kuda anu dipimpin ku si Baraon nu harita keur ditelegarkeun teh areureun. Ari kadua suku hareupna kuda mending ngajarungkat ka luhur dibarengan using cerehemna. Geus kitu si Baraon mencerong ka Tuan Panerhuk anu keur tiuk dina salureun tongong kudana. Teu lila pok kadenge suara Tuan Panerhuk anu nyarita ka si Baraon. "Berhenti, kamu orang? Apakah kamu orang yang selalu membuat onar dan merampok ke setiap kampung yang ada di dekat kekuasaan wilayah saya?" Cek Tuan Panerhuk bari mencerong ka si Baraon. "Iya Tuan, dan malam ini saya akan minta upeti ke warga yang ada di kampung ini. Anda jangan coba-coba mau menghalangi pekerjaan saya dan teman-teman saya. Kalau Anda masih mau hidup, kecuali kalau mau mati, tidak jadi masalah." Tema si Baraon. "Jadi tidak salah lagi ya kalau kamu orang anak buahnya Ki Balong Wesi yang selama ini jika membuat kekacauan di tiap kampung. Kamu jangan coba-coba berani mengganggu wilayah kekuasaan saya. Kalau kamu orang berani ganggu, artinya kalian orang cari mati di sini." Cek Tuan Panerhuk. "Jadi begitu ya Tuan? Baik, kalau mau Tuan seperti itu, artinya Tuan sudah bosan hidup, alias geus bosan hirup sia. Dak, warah, ieu jelema teh euy. Jeung sakabeh norek pipilueun ngahalangan karena pagawean urang." Cek si Baraon mere parentah ka balad-baladna sangkan ngagempur ka Tuan Panerhuk jeung batur-baturna. Atau batur-baturna si Baraon teguh dikomando 2 kali. Maranehna sing serepet ngalugas bedogna. Tuluy nelegarkeun kudana ka hareup barejeng nyarabetkeun bedogna kana beuheung anu jadi lawan. Nu keur tariuk keneh dina salureun tongong kuda. Ki Mardi jeung padabaladna anu teu tadi keneh oge geus taratantatan. Barang bedog musuh sing kalayang rek nyabat kana beuheungna. Bedog lawan ditarakisan ku bedogna sewang-sewangan. Sora tina bedog anu diaradu sing palentrang. Sing puricak ngaluarkeun kembang sieuneu. Diparuh ku sing corowok jeung hayemna sora kuda. Kayaan dina peuting harita. Jero lemur Ciheulang jadi rame ku sora jalma anu keur tararung dina salureun tongong kuda. Pacapkeun ayeuna Ki Mardi nu keur adu hareupan jeung si Baraon. Sanggeus Ki Mardi hasil nakisan panarajangna bedog ti si Baraon, pok Ki Mardi kadenge nyarita ka si Baraon. "Ayo turun sia tina tongong kuda, hari nya mah jago. Karagok dewek mah tarung dina salureun kuda teh euy. Eueuh kalalakianana sia." Cek Ki Mardi bari mencrong ka si Baraon. "Ayo sia. Nah ada dewek deh. Teu keung ngarepan jalma sahulu kawas sia mah. Sor, di mana sia? Rek tarung dewek. Nah bisi rek di salureun tongong bagong oge. Hayu dewek mah." Damah si Baraon bari cerut manehna turun dina tongong kuda. Pan kitu deui Ki Mardi sarua mah oge loncat tina kudana. Sanggeus nuduhan araya dina salureun taneuh. Cileng si Baraon loncat ka hareup narajang ka Ki Mardi. Bari geus kahembatkeun bedogna nu rek dibakeun migas kana beuheung kencana Ki Mardi. Barang bedog nu keur ngalayang teh
Srek genap pisan kana buhungna Ki Mardi. Ku Ki Mardi teu diantep. Bedog nu keur ngolepat ditakis ku bedogna. Heog pelentrang. Dua bedog diadu sing puricak ngaluarkeun kemang seuneu. Sanggeus Ki Mardi hasil nakis bedogna si Baron. Dampal suku katuna Ki Mardi ngacecek pisan kana dadana si Baron. Heog cedak keuna kana dadana si Baron. Aduh, si Baron ngacerowok cengkang, awakna ngacengkang ka tukang. Kalayang. Blak nang karak pengkang dina salureun taneuh. Teu korajat si Baron geus udang deui. Bari mencrong ka Ki Mardi. Kurang ajar sia. Tetelah yang modar sia teh. Deuk si Baron. Ayo, betong loba ngomong sia. Mana anak buahna Ki Balung geus anu kawentar jago teh. Geuningan saukur sakieu pangabisana mah. Temal Ki Mardi. Aram jadah. Ngahina sia kadewek. Awas, rasakeun saja. Cek si Baron bari ngayunkeun deui bedogna ka hareup. Dak dipake narok sirahna Ki Mardi. Bedog meningeus lempeng baraya. Ki Mardi barang manehna bedog anu jadi lawan geus ngalayang di luhur. Ki Mardi teu cicingeun bedog nu keur ngalayang rek narok kana sirahna teh. Ki Mardi ditakis ke bedogna. Dibuang ka kenca. Heug lentrang. Geus hasil nakis bedogna si Baron. Ki Mardi nyabetkeun bedogna kana buhung katuna si Baron. Kolepat, lep, si Baron ngelook plos. Bedog Ki Mardi nyamos ngakan angin. Si Baron geus hasil ngelepkeun sirahna. Manehna nyabetkeun bedogna kana beuteung Ki Mardi. Kolepat, jeleng, Ki Mardi loncat ka tukang. Nyingkahan sesekut bedogna si Baron. Plos, bedog si Baron nyamos ngakan angin. Ku si Baron Ki Mardi keur loncat ka tukang teh teu diantep. Jeleng, si Baron loncat ka hareup. Udah ka Ki Mardi. Bari geus ngayunkeun deui bedogna rek nigas kana buhung kencana Ki Mardi. Ki Mardi manehna teu cileureun. Bedog nu keur ngalayang rek nigas kana buhungna. Ditakis ku bedog manehna. Heug pelentrang. Sora bedog diaradu deui. Di mata kelinung kadengena. Kocapkeun ayeuna Ki Roji baraya anu keur diuk dina saluhureun tongong kuda. Barang Ki Roji harita beuheungna rek disabat ku bedog musuh. Ki Roji kadua sukuna geus miheulaan ngacaul tina saluhureun tongong kuda. Awakna mending ngalayang. Bari ngacecekeun dampal suku katuhuna kana tarangna nu jadi lawan. Keur ngahembatkeun bedogna dina saluhureun tongong kuda. Heug cedak. Tarang musuh kahancap pisan ku dampal suku katuhuna Ki Roji cengkang. Awak lawan ngacengkang tina saluhureun tongong kudana. Kalayang. Geblug. Tongong eta jalma teh titeneut pisan kana taneuh. Ceuk eta jalma. Bari jeung muringis kituna teh. Teu lila, celek kadua dampal sukuna Ki Roji. Geus nincak deui kana taneuh. Pok kadenge. Sora Ki Roji anu nyarita ka musuhna. Nu keur nangkarak pengkang keneh dina saluhureun taneuh. Hayo, urang sia. Lain kalah ka alangkarakan kitu dina taneuh. Kawas bolon we. Ceuk Ki Roji bari jeung melak cangking kituna teh. Korajat musuhna geus udang deui. Bari mencrong ka Ki Roji. Urang ajar sio. Aki-aki 7 mulut teh. Nah geus bosan hirup sio. Ceuk eta jalma nu ngaranna si Nut. Ngahina sia kadewek cucurut. Maka jangan nyebutkeun geus bosan hirup sagala rupa sia. Rasakeun ya. Tema Ki Roji.
baringan sakilat ngayunkeun deui dampal suku katuhuna kana gadona si Nut keur nangtung di hareupeun manehna. Yeuh cetruk goak si Nut ngagoak deui wae ari awakna ngacengkang ka tukang kalayang geblug dibebeut kana taneuh. Wah Ki Roji teu diantep tuluy si Nut disampeurkeun sanggeus deukeut bedog nu keur dicepeng ku dampal leungeun katuhna si Nut disepak ku dampal suku katuhna Ki Roji. Celeng bedog si Nut meceleng geus kitu buuk si Nut dicengut ku dampal leungeun kencana Ki Roji tuluy dijungcungkeun ka luhur. Kaprot kaprot beungeut si Nut ditampilingan ku dampal leungeun katuhna Ki Roji. Tuh puguh we si Nut meni gogoakan jeung ampun-ampunan. Hayo lain jago sia teh piraku karek ku sakieu oge sia geus ampun-ampunan ceuk Ki Roji bajeng teu eureun kitu teh tuluy nampilingan beungeutna si Nut. Ari batuna si Nut anu harita pareng nenyo ka si Nut jeleng mana loncat tina salureun tongong kuda tuluy narajang ku peureub katuhuna anu geus ngahiuk rek ngahanca kana puguh ceuli kencana Ki Roji. Ki Roji barang mana mireungeuh aya peureub musuh nu geus rek ngahanca kana puguh ceuli kencana kumanehna ditakis ku leungeun kenca ari dampal leungeun katuhuna asup kana careham kencana lawan. Yeuh celebet ceuk eta jalema bari nyolontod awakna ka katuhu. Wah Ki Roji teu diantep tuluy disusul tepus ku ngayunkeun dampal suku katuhuna anu nyayang kana beung kencana lawan. Yeuh celebet selayong bro wah musuh namrud na salureun taneuh. Ari si Nut anu tadi dilepaskeun ku Ki Roji manehna narajang deui ka Ki Roji ku peureub katuhuna. Ari nu diarah ponukna Ki Roji keur nukangan ka manehna peureub meni geus ngahiuk tapi Ki Roji oge lain sakur kolot ku maneh peureub nu keur ngahiuk disatukangeun ponuk manehna ku manehna geus karasa. Ki Roji lapkeun sirahna ka handap ari leungeun katuhuna nyabat kana ka komplong katuhuna si Nut lep hiuk cebrot. Si Nut ngagoak bari mundur ka tukang. Hayo sia marajut deui cucurut kagok dewek manglayanan si laing ceuk Ki Roji bajing nangtung ngabedega kituna teh. Anu tararung nya peuting harita beuki dieu teh beuki tamah pogot wae ti kadua kubu geus loba anu kabareunangan ku bedog pon kitu deui ku peureupna musuh masing-masing boh ti kubuna Tuan Penerhuk pon kitu deui ti palad-paladna si Baron. Teu lila ti harita peledag peledag Tuan Penerhuk ngabekaskeun pistolna ka luhur atuh rangkog anu keur tararung teh ngadadak areureun heula sabab reuwas meureunan ngadenge suara pistol anu dibekaskeun ku Tuan Penerhuk. Kitu teh bari jeung malencrong ka Tuan Penerhuk nu keur nyepeng pistol bari diacungkeun ka luhur. Ngocapkeun ayeuna si Baron baraya anu keur adu hareupan jeung Ki Mardi barang manehna nenyo Tuan Penerhuk geus ngabekaskeun pistolna ka luhur. Si Baron harita loncat kana saluhureun tongong kudana tuluy ngacorowok ka batur-baturna. Dap lompat euy ceuk si Baron bari negarkeun kudana atuh batur-baturna barang nanyo si Baron geus ngalumpatkeun kudana ti dinya maranehna teh tetalangke deui tuluy nalegarkeun kudana lumpat ka si Baron geus lumpat tangheulana pon kitu deui si Nut nu
nuker tarung jeung Aki Roji mana oge sarua loncat kana tongong kudana. Tuluy kuda dilumpatkeun ku manehna nuturkeun batur-baturna. Ari Tuan Pandarhub sanggeus nenyo yen musuh-musuhna geus kalabur ti dinya. Manehna ngasupkeun deui pistol kana wadahna. Teu lila ti harita Ki Mardi nyampeurkeun ka Tuan Pandarhub. Sanggeus deukeut pok Ki Mardi kadenge nyarita. "Tuan, apa perlu kita kejar orang-orang tadi?" Cek Ki Mardi nanya ke Tuan Pandarhub. "Tidak perlu Ki Mardi. Yang penting mereka sudah pergi dari sini. Nanti saja kalau kekuatan kita sudah lengkap dan kuat, baru musuh kita sergap. Dan bila perlu, kita bunuh semuanya dengan senjata-senjata dari kompeni. Begitu Ki Mardi?" Nama Tuan Pandarhub. "Oh, begitu ya Tuan. Ya, gimana? Baiknya saja Tuan lah." Cek Ki Mardi merejeng lap kesang gitu teh tina beheungna. "Cag urang tuna heula kaya di lemur Ciheulang baraya." Nyatana Ki Mardi jeung pada baturna anu dina peuting harita geus ngagagalkeun ka si Baron jeung pada baturna. Ayeuna urang nyaritakeun deui si Baron jeung pada baladna nu kalabur ninggalkeun lemur Ciheulang. Sanggeus si Baron jeung pada baladna rada jauh ti lembur Ciheulang, rag si Baron jeung pada baturna katenyo ngareunkeun heula kudana. Teu lila pok kadenge si Baron nyarita. "Eureunlah di dieu sagedeung medak euy," cek si Baron bade malikeun kudana ka jalan urut lumpat tadi manehna. Ari panonna mencong ka lembur Ciheulang. "Lamun geus kieu re kumaha Baron?" cek si Gober nanya ka si Baron. "Ayeuna mah urang datangan ka lembur anu sejenna we euy. Sabab lamun tuluy balik deui ka Pasir Siluman, tangtuna oge Ki Balunggusi bakal ngadat ka urang. Komo bari jeung teu hasil mah euy. Tangke lamun aya di waktu urang corag lembur anu bieu teh. Urang gempur ku kakuatan urang anu leuwih gede. Sabab apa sorangan kapanan. Penting ayeuna mah batur-batur urang teh di barawa kabeh. Dapatnya teh marek pikieueun ye. Ayeuna mah urang ngajuju ka lembur anu sejenna we," cek si Baron bari negarkeun kudana deui. Atuh nu sejenna oge sarua maranehna nalegarkeun kudana rek muru ka lembur anu liana. Kuda nu ditalegarkeun ku si Baron jeung pada baturna mun dikadenge sorana ngaguru tina suku kuda anu nincak kana taneuh. Meulah poekna peuting. Sanggeus aya di hiji lembur, si Baron jeung pada baladna ngadatangan ka tiap imah anu araya di eta lembur. Teu sirikna digalodoran pantona jeung dipaksa anu baroga imah dititah kalaluar. Atuh jadi riweuh kaayaan teh. Sora awe pating kerewek ditempas ku sora budak anu careurik. Kocapkeun ayeuna dina satukang tangkal mahoni anu aya di eta lembur. Harita aya saurang jalma nu keur nangtung bari ngawaskeun ka si Baron jeung pada baturna. Barang si Baron jeung pada baturna keur ngumpulkeun urang lemur anu aya di dinya, eta jalma mana ngaluarkeun pasek awi tina satukangeun balik bajuna. Aya we meureunan sagede curug wae mah gedena. Ari eta pasek awi teh ujungna ngahaja geus meunang nyekeutan manehna. Tuluy ku manehna dilempeng kana beuheung salah saurang jalma baladna si Baron nu keur diuk dina salureun tongong kuda. Sanggeus dirasa lempeng, pelesat eta pasek awit ya dibaledogkeun kana beuheung kencana jalma.
tepati jauh tu si Baron. Pasek awi anu dibaledogeun meuni nyurug lir pasar kena pisan kana beuheungna. Tandaning eta jalma teh ngabogaan kakuatan tanaga jero anu lumayan luhur. Srab, pasek awi nancep dina beuheung kenca baturna si Baron. Goak, batur si Baron ngagoak. Kebut, awak naragrag tina salureun tongong kuda. Ari si Baron barang nenyo baturna jol ngakubrak teu pupugu. Manehna ngarasa kaget, tuluy nanya ka si Gober anu aya di sabeulah manehna. Gober, kunaon ari si Johor jol ngakubrak euy, moal salah terima? Cek si Baron. Teuing atuh Baron, dewek ge teu apal. Teu mah si Gober. Teu lila ti harita pelesat geus aya pasek awi anu pelesat kana walikat kenca baturna si Baron nu keur aya di sagigireun manehna. Goak, eta jalma ngagoak. Kubrag, awakna oge sarua ti beubeut kana taneuh. Si Baron tuluy manehna ngaliuk kana tangkal mahoni anu keur dipake nyumput ku eta jalma nu keur ngapaledogeun pasek awina. Preh ku manehna katenyo yen di sahanapeun tangkal mahoni teh aya jalma nu keur nangtung. Kurang ajar aya jalma geuningan euy dina sahanapeun tangkal mahoni teh nu ngahaja geus nyerang ka urang. Aya kudadag teh awak kata jalma teh euy, cek si Baron bari negarkeun kudana muru ka jalma nu keur nangtung dina sahanapeun tangkal mahoni. Tuturkeun ku pada baladna. Sanggeus are-are dinya si Baron jeung pada baturna ningker ka jalma nu keur nangtung dina sanapeun tangkal mahoni. Ari jalma nu keur nangtung dina sanapeun tangkal mahoni barang kapireungeuh ku manehna. Yen manehna teh geus dikepung wakul buaya mangap ku si Baron jeung pada baturna. Cileung manehna loncat ka hareup. Teu lila celek kadua sukuna nincak kana lemah. Nangtung di hareupeun si Baron jeung pada baladna. Ari beungeutna make taregos hideung. Teu lila pok kadenge sora si Baron anu nyarita ka eta jalma. Kurang ajar ari sia jalmana geus kumaha wani nyerang ka batur-batur dewek teh. Sari sia kunaon make jeung make taregos sagala rupa sia. Anak buahna Spiderman sia teh. Jeung geus bosan hirup. Hah? Cek si Baron bari mencrong ka jalma nu keur ngabedega di hareupeun manehna. Ari eta jalma nu keur ngabedega dina salureun taneuh manehna teu ieu nemalan. Teu luncat kana kaluhur narajang ka si Baron. Awakna meuni ngalayang kawas ka finish bari jeung nyammerkeun dampal leungeun ka tuhuna kana beungeutna si Baron. Ari gerakanna meuni cepet. Nyaho-nyaho geus keuna deui dampal leungeun ka tuhu manehna kana careham kencana si Baron. Hiuk celebet. Careham kencana si Baron kahancap pisan. Dampal leungeun ka tuhuna eta jalma. Cungkal awak si Baron nu keur diuk dina salureun tongong kuda teh ngacungkal ka handap. Ari jalma nu bieuna rajang ka si Baron harita manehna geus diuk deui dina salureun tongong kudana. Nyatana tongong kudana si Baron geus kitu beretek eta jalma teh negarkeun kudana. Korejat si Baron hudang tuluy luncat kana tongong kudana si Gober. Gober, ayo udah jalma teh euy. Cek si Baron nyata ngudag ka si Gober. Atuh si Gober jeung anu sejena tuluy ngudag ka eta jalma baje ngabar-ngabarkeun bedaug kituna teh. Ari jalma nu keur diudagna manehna tuluy negarkeun kuda. Lompatna eta kuda meuni tarik ninggalkeun jauh si Baron jeung pada baturna. Sanggeus aya dina sanapeun tangkal kai anu rada luhur
rag manehna ngeureunkeun heula kudana. Geus kitu jeleng awakna loncat kana salureun dahan kai anu pangluhurna anu aya dina tangkal eta. Teu lila celek kadua dampa sukuna geus nincak deui kana dahan kai anu rada gede. Geus kitu manehna nguliwed kana satu kangendang daunan anu minuhan kana eta tangkal. Tuluy awakna malik are panonna nenyokeun ka musuh anu keur ngarudag ka manehna. Teu lila ti harita balad-baladna si Baron geus aranyog deui ka dinya. Rag maranehna ngarereunkeun kudana. Sabab nenyo aya kudana si Baron nu keur cicing dina sanapeun tangkal kai. Pok si Baron kadenge nyarita ka si Gober. Kamana eta jalma teh lompatannya Gober? Ari kuda dewek mah aya di dieu geuningan, ceuk si Baron bari tanggah kana salureun tangkal kai nitenan kaayaan anu aya di dinya. Tapi kusabab keur mah poek jeung nyumput dina satu kangen daun anu minuhan kana eta tangkal kai, jadi teu pati katenyo lamun di luhur teh aya jalma anu keur nangtung bari ngarawaskeun ka manehna. Geus kitu jerut si Baron turun tina tonggong kudana si Gober. Tuluy leumpang nyampeurkeun kana kudana. Geus aya dina kuda, si Baron mancat deui kana salureun tonggong kudana. Ari jalma nu keur aya dina salureun tangkal kai barang kumanehna katenyo yen disahanapeun manehna teh geus loba ku batur-baturna si Baron. Harita manehna ngaluarkeun deui paseuk awina. Geus kitu paseuk awi teh dipaledog-paledogeun kana beuheung jeung dada anu jadi lawan. Belesat paseuk awi sing belesat deui kaluar dina satu kangen daun anu keur dipake nyumput ku manehna. Sreb sreb paseuk awi kena pisan kana dada jeung beuheung anu jadi lawan. Goak musuh sing garawak. Bari jeung sing karablug awakna kana taneuh. Si Baron jeung si Gober keur dariuk dina salureun tonggong kuda. Maranehna doaan ari ku nenyok kitu mah ngarasa saber. Tuluy si Baron nyarita ka baturna. Dak, tulungan eta batur-batur teh euy. Hayu urang tinggalkeun mah. Ieu tempat teh ya. Ceuk si Baron. Atuh batur-baturna harita narulungan heula anu cilaka. Tuluy ditarik-tarikeun kana tonggong kuda. Sanggeus ditarik-tarikeun kana tonggong kuda, si Baron jeung anu sejenna tuluy nalegarkeun kudana. Muru ka pasir siluman rek laporan deui ka Ki Balung Wesi nu jadi pimpinan maranehna. Dipirig ku hiliwirna angin peuting. Di kendangan ku ngikrikna suara jangkrik anu araya di saparatna jalan. Si Baron tuluy negarkeun kudana meulah kana poekna peuting teka catur lilana di jalan. Kira wanci jeung ari leutik si Baron jeung pada balad geus aranyog deui di buruan hareup imahna Ki Balung Wesi. Di dinya katenyo batur-batur manehna anu kaparengan teu marilu mah dina peuting harita. Keur sing kaloler da bangku panjang anu aya di tepas imahna Ki Balung Wesi. Barang maranehna ngadenge suara kuda anu daratang ka dinya. Tuluy maranehna hudang bari jeung malencrong ka si Baron jeung pada baturna anu karek tarurun tina salureun tonggong kuda. Si Baron manehna tuluy leumpang nyampeurkeun kana lawang panto imah. Bus si Baron asup ka jero. Di jero kasampak Ki Balung Wesi jeung batur-baturna anu sejen keur ngawarangkong mari dariuk dina bangku kai. Geus aya di hareupeun Ki Balung Wesi gek si Baron diuk di dinya bari cenah hegak kituna teh napasna. Teu lila ti harita pok kadenge Ki Balung Wesi anu nyarita ka si Baron.
Baron, nasi lain geus balik teh geuningan euy. Hasil atawa henteu usah teh? Tanya Ki Balong Wesi bade mencrong kana beungeutna si Baron. Nu keur tiuk di hareupeun manehna. Ampura Ki, ting ayeuna mah gagal kabeh usah teh ya. Tema si Baron. Gagal kabeh kumaha? Maksudna sia teh, Baron? Ceuk Ki Balong Wesi nanya deui ka si Baron. Kieu ari dongeng nama Ki Balong Wesi. Tema si Baron. Bari tuluy ku manehna dicaritakeun kabeh. Dimimiti maranehna ngadatangan ka lemur Ciheulang untuk nepikeun ka tararungna jeung Ki Mardi pon kitu di pada baladna. Kabeh dicaritakeun ku si Baron. Malah mah ku manehna oge dicaritakeun basakeur ngadatangan ka lemur anu hijina deui. Yen eta lemur teh cenah geus aya saurang jalma anu lubiung kana urusan maranehna, nu geus ngagunakeun paseuk awi menjadikeun alat ku eta jalma. Malah batur-baturna oge nepi ka taratuna ku eta jalma teh. Jeung taratuna teh cenah teu saparah basakeur nying hareupan Ki Mardi jeung pada baturna anu ngan saukur taratuna ku bedog. Ari ku ieu mah rajanya ge cenah ngan saukur ku paseuk awi, tapi tatuna lumayan parna. Sabab damureun eta paseuk awi teh geus dibaluran racun ku nu bogana. Nu antukna tatu batur-baturna si Baron lumayan parna. Ki Balong Wesi barang ngadenge carita ti si Baron sarupa kitu. Untu manehna meuni kakerot. Ari beungeut geuneuk direbeuh sia tah beuleum. Teu dilapok kadenge deui Ki Balong Wesi nyarita ka si Baron. Kurang ajar. Nah saha ari eta jalma nu geus pipilueun jeung geus nyerang ka batur-batur urang teh, Baron? Awas, lamun kapanggih ku dewek moal dihampura deui sia eta jalma teh. Tadi ayeuna nah kumaha kayaan batur-batur urang, Baron? Ceuk Ki Balong Wesi nanya deui ka si Baron. Barudak anu taratu mah keur di alubaran kabeh oge Ki kudu sejenna. Tema si Baron. Ari eta nah saha jalmana anu basa di lemur Ciheulang teh, Baron? Nu geus kumawani ngagagalkeun kana pagawean si laing jeung batur-batur anu sejenna euy. Ceuk Ki Balong Wesi nanya deui ka si Baron. Teuing teu apal kuring ari ngaranna mah Ki. Sabab lain saurang, dua urang atuh jalmana oge. Malah aya urang wahana sagara papan harita teh anu ngabekaskeun pestolna. Dalam teu moal pestol mah kuring jeung barudak oge moal dipangejatkeun atuh Ki. Moal burung diayonan anu sabab teu keneh ari kuring mah ku pelor awakna. Jadinya kapaksa we kuring jeung barudak kabur ti eta lemur Ki. Tema si Baron. Jadi kitunya, Baron. Matak lapis sia tah awak teh kuseng. Nah sugan 10 lapis wae sia. Mete teu ku pelor euy. Ceuk Ki Balong Wesi marejeng ngenyot ududna. Kayaan harita di pasir siluman wanci geus beuki maju ka isu. Malah mahawa tambah nyecep karasana. Teu dilapok Ki Balong Wesi kadenge deui nyarita ka si Baron. Baron, ayeuna mah geus keur hareus heula we. Isuk urang padamikeun deui. Kurang kumaha carana sangkan bisa newak eta jalma euy jeung ngagampur ka lemur Ciheulang nu geus ngagagalkeun kana pagawean maraneh. Lamun perlu urang gantung eta bangsa kumpeni teh anu geus pipilueun kana urusan urang. Tah kitu we, Baron. Ceuk Ki Balong Wesi
Nyaki kumaha ada naki bolong masih we kuring mah tema si Baron yes gitu mah balong wesi ngaleos jadinya tuluy asup ka jero ngona tena wae rek ngadon sare heula meureunnan sabab wanci teh geus rek maju ka subuh pon kitu deui harita ge si Baron manehna ngagalehekeun heula awakna dina bangku panjang anu aya di dinya. Para Sunda mengusaki heula jagara pandongeng dina jejer carios Jawara Tiluhung Hideung bagian anu kadalapan. Insyaallah bagian anu kasalapana kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Mang nyangkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan damidangkeun. Mang saja pamit kasadayana wilujeng kantun per mios.